Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngawitan ku maca fragmen tina novel Burak Siluman karyana Muhammad Amri. Ieu tina cetakan ti PN Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1866. Urang langsung kanu bab ngipri. Mang Uham, heeh, masing siluman masing lain oge, oray mah oray we. Ari teu percayana eta pasutana geus ngaku sorangan milu munjung tas ngagiringsing. Di pamunjungan manehna teu ucul duit. Tembal marhapi. Lain etana, Mang, kumaha sisit oray jadi duit? Wah, sulap bae eta mah, tembal Mang Uham. Kuring oge geus ngadenge aya nu ngadongeng nyaritakeun aya nu kitu anu ngipri, ceuk Salhiam. Sarodongeng Mang Uham? Tanya Marhapi. Cik, dongengkeun kumaha? Tembal Mang Uham. Salhiam berat ngadongeng. Basa kuring dagang daun kawung ka Sumedang, terus ka hilir, kapoekeun di Cihaur, mondok we di warung. Memeh sarare ngagarumbeng ngawaradul, aya tukang buah ti kongsi ngadongengkeun nu ngipri. Kieu dongengna. Di leuwih seeng aya randa beunghar, patutna hade turug-turug ngora keneh. Kurang dinya teu digawar-gawar lantaran abejana kalakuanana minculak. Saban poe Senen jeung Kemis sok nitah ngaladawegan. Manehna sok mesek bebersih, peutingna sok midang. Tetangga-tetanggana geus teug we yen manehna boga kalakuan anu nirca. Bandana neut-neutan, katangar ku batur, boga salaki 2 kali paeh-paeh bae. Gancangna keur omong jelema teh. Nangtukeun manehna sok ngawadahkeun salaki. Sekali mangsa Nyi Randa balik ti Majalengka sorangan nyawa kahar. Kusirna beres dan nambangan lain buburu. Kahar nu sorangan. Di barang celak nu tumpak, kusir teh ngareuwih bae ngajak nyarita ka Nyi Randa. Nu dibawa nyarita sigana suka ngalayanan mere budi. Kusir asa dibere hate, wani ngabanyolan da ka Randa. Dimanyolan teu seru-seru malahan kalah nyieun pikarunyaeun. Waktu Nyi Randa turun tina kahar, sok majar sewaan, make tuluy nyalikeun ka kusir. Jelema lengoh diaku ku Randa, teu mikir deui, manggana teh keren pisan. Mang Uham nyalang nu nyarita pokna teh, moal teu kitu dewek ge mun jadi kusir teh tah. Untung kusir teh ceuk Marhapi. Ah, can pugu, untung buntungna mah, tembal Mang Uham. Geus kitu kumaha? Ceuk Marhapi ka Salhiam. Salhiam nuluykeun deui dongengna. Geus kitu teh nya Kang, kusir hahaheheh ngahariring maksudna mah. Tapi ngosom, kahar dicungkedangkeun, kudana dilaan ka dalina. Dicangcang di sisi jalan, sina nyatuan jukut dina kuta. Manehna cat ka imah Nyi Randa, didieukeun dina alketip sok suguna pribumi ngaladenan ku sorangan. Pelenghir citeh sintek dicicikeun tina poci taneuh, gulana make gula batu. Suruput diinum leng bawani ku nikmat-nikmat teh citeh teh. Nikmat ku kabawa imut tapi rada era saeutik. Ku teu dinyaanan sugan teh moal kitu pangakuna teh. Jeung sugan teh lain nu beunghar kitu cenah. Geus ngopi amitan deui. Pok-pok deui nyebut punten nuhun jeung mangga. Sabot manehna masang kahar, Nyi Randa ngajengjen ditepas ngawaskeun bari ngagelenyo imut. Ceter ceter sora pecutna. Kahar ngagiritik. Ki kusir ngomong sorangan. Nah, aya awewe ngawiwirang sugan teh lain nu beunghar. Ih, lain ronjat-ronjateun eta mah.
Heuleut saminggu Nyi Randa teh nyengceul deui dina kahar nu kamari ieu teh. Kusirna eta keneh. Cara nu teu heula deui bae, jaba teu meunang sewaan teh meunang ngopi deui. Sisuganan aya leuwihna ti nu enggeus. Lalawuh ci ente mah geus teu kudu caritakeun, imah mah aya rokok sagala. Waktu amitan keukeuh rokona kudu dibawa kabeh. Da lain meunang meuli cenah. Dijieuna ge sorangan jeung disesakeunna oge keur saha? Moal aya nu ngunud, moal aya nu ngudud cenah kitu cek Nyi Randa. Saterusna angger aya dina saminggu sakali ti Majalengka ka lemburna Nyi Randa nyawa kahar eta. Ari tacan disuguhan mah kusir teh teu meunang waka balik. Heuleut genep bulan ti waktuna disewa. Mimiti kusir teh jadi urang leuwih seeng, geus jadi salaki Nyi Randa teh. Tapi malum nyalindung ka gelung, teu bisa ngabawah ka nu jadi pamajikan. Unggal malam Salasa, manehna sok dititah indit ti imah. Teu majar kumaha nurut be. Tapi kusabab anggar kitu bae manehna panasaran. Ari nanyakeun ka pamajikanana jawabna teh teu naon-naon. Ngan dina malam ieu pantrang sampur jeung salaki. Nya meunang salaki aya di imah tapi ti maghrib keneh kudu hare-hare hirup cara nu pareheng. Sumawona dina malam Salasa teh gelah dina poe sajian oge ti beurang si salaki teu wani lahalho ka pangkeng paranti pamajikanana numpi. Kusabab teu dibawa sarasiah panasarana beuki gede. Nepi ka sabot pamajikanana nyaba ka kongsi, manehna naek ka para nyarita ka para bujangna. Rek menerkeun kenteng. Lebah nu piawaseun ka anggon pamajikanana lalangit dipolongan ku congo peso raut. Moncor puhu nyere pek ngadepong. Dicoba-coba meujeunna. Dina malam Salasa tengah peuting kalacat manehna ka para ngarayap nyampeurkeun nu caang bijil tina liang beunang nyieunna teh. Nu aya pareng kitu, ari noong ari beh oray sagedena nahaon keur ngaleguk nginum ciudawegan. Geus nginum ulang ilang bus ka enggon. Cat deui pamajikanna ka enggon, tuluy ngeukepan oray. Geus neuleuh sorangan kitu mah leungit ka panasarana. Karayap di lalaunan tuluy turun, bus ka pangkengna. Dug ngedeng nepi ka bray beurang teu sare sakarejep. Mikiran akalna nu rikip sangkan pamajikanana lesot ti nu nirca bobogohan jeung oray. Malam Salasa deui diintip. Sanggeus nginum, oray teh teu lila, ngiles deui. Nu kadengeun ngan omongan pamajikanana. Naha, sisinan tenan gesat-gesut, bade mulih deui. Nah teu damang, naon nu karaos? Aha, sasauran teh kawas nu mulangkeun panyiraman. Mangga atuh, sumuhun. Hag sia, cik nu turun ti nu para. Beunang oray teh. Isuk-isuk urang leuwih seeng gehger di kebon tiwu aya bangke oray sanca. Panjangna 5 deupa. Gedena sed rada gede tibatan catang jambe. Kebon tiwu aya kana 2 bauna lebur, kawasna urut adu glajerna waktu sakarat. Peutingna nu boga dosa ngimpi kedatangan lalaki ngakukeun salaki pamajikanana sarta unggal malam Salasa rek datang nyurup ka manehna. Dabongan cenah raga badagna direbut dipiceun di kebon tiwu ari didinya betah keneh. Ti harita tumuluy sarenang ngan aya eta saban malam Salasa urut kusir teh sok kasurupan ku siluman oray teh duwegan jeung nu sejen teh teu meunang eueuh. Tah kitu dongengna. Awewe eta mah nya nu munjungna cek Mang Uham nanya ka Salhiam. Nya jawab Salhiam. Untung eta mah moal jadi siluman meureun kena eta awewe teh cek Marhapi. Nya tapi eta lalakina Kang ripuh unggal malam Salasa kasurupan. Sakalian atuh ulah kasurupan mah loba meureun nu bisa nambaan. Cek Marhapi. Mang Uham rek milu nyarita ngan teu tulus. Kaburu ronda nu 2 ngider daratang. Ayeuna giliran nu
tas tunggu garduh ngider. Sakitu heula bag-bagan ngipri fragmen tinu carita dina novel Burak Siluman karya Muhammad Amri. Selanjutnya bakal dongeng tentang ngopet. Eta masih tina Burak Siluman. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.